sebenarnya cenah anu mau penyakit teh obat-obat pel gitu Bang. Pan eta teh bahan-bahanna tina naon. Gitu. Mantak baheula mah. Karena sararehat teh nah kan Rehat baheula mah. mengalami kabeh, paling gagecekan. Dang daunan gitu. Seperti daun cecenet. Jeung penyakit ge baheula mah cenah tara aya nu nemen. Jeung eueuh penyakit kos kieu mah eueuh. Paling baheula mah teh bangsa les mah kalingsir, incok sakitu. Penyakit corona heuh. Corona jantung eueuh, liver eueuh. Nah, pokona eueuh penyakit batuk-batuk itu mah paling sales mah. Mantap kan budak teh mun panas cukup dipupuk hade. Paling nyari cangkeng lah paling eta ge nya. Eta cangkeng apa teh na incok umpatna cangkeng teh. Kalingsir. Eta penyakit baheula mah sebenarnya atuh gaib. Moal leungit atau lepas nyawa penyakit kieu incok. Jeung kalingsir. Ku dokter ayeuna dibagi-bagi gitu, disalurkeun jeung obat. Incok disebutna kolesterol. Kita ieu obat kolesterol gitu. Usaha manehna keneh kitu nya. Ayeuna ramatik disebut asam urat, ayo asam urat gitu. Itu disalurkeun jeung obat. Ya bagi-bagi rezeki meureun Bah. Nyata disalur-salurnya obat. Kan ayeuna beda zaman. Lamun misalkan sarehat kabeh mah tuh dokter mau laku. Nyata ayeuna jelema atuh beunghar kabeh nih sahan kulina. Gitu kan. Geus aya bagi-bagi pan. Pan aya halodo, aya hujan. Itu aya cager, aya gering. Gitu. Aya segala putih teu mah poena. Pan eta waktu teh waktu hees. Salah kitu nya. Contoh we nan leutikan. Lamun hayang ngising urang can waktuna pancan dijieun. Kitu. Kieu we can waktuna pancan dijieun. Nungguan waktu. Jadi jelema di dunia teh nungguan waktu. Nungguan waktu. Jelema paroho kana waktu. Gitu. Poho kana waktu. Entong naon dah hari dah can waktuna mah dah. Teu lapar. Can karasa lapar, can karasa nikmat kitu nya. Nikmat gitu. Nah, mangga kana waktu. Nek init-initan da can tapi waktu mah mending can ijung. Gitu. Rezeki urang can waktuna mah can datang. Budak ge. Gitu. Numan wae kadang bermulon bernyata nya can waktuna datang ah. Disuwung ka disuwung. Alhamdulillah parantos sering selur. Lumayan rada linu lah diurut teh cuma ngenahan mudah-mudahan. Hatur nuhun tos ningali video simkuring. Mangga anu bade diurut tiasa diurut ka si Abah. Tos bersertifikat dari mananya. Pokoknya tos diceritakeun tadi ku si Abah. Mangga ditingali video na. Hatur nuhun.